ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wallahu a'lam bimuradihi. Eling-eling ngakeun pada ngimankeun ya ladina kabeh mayar tadaw sapa wong iku murtad yaman macane bil faqi wal idgham kalawan den pecatkeun idgham lan den idghamkeun. Menang dibaca mayar tadid, menang dibaca mayar tad. Yarji'u manana yarji'u babalik yaman minkum saking sira kabeh andinihi saking agama Allah ilal kufri maring kufur bi ikhbarin kalawan yaiku ikhbarun bima alim Allah yaiku ngawartakeun kalawan barang kang alam Allah ngawaruhakeun sapa Allah taala alim haluri Allah ku ahu ing tuni badema. Qadir tadda jama'atul lan teman murtad sapa wong ate ba'da mautin nabi dalam sausana maut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa yatillahum besok maka besok bakal teka bakal kani sapa Allah badalahum ing gegenteni man biqaumin kalawan kaum yuhibbuhum kan kademen ya Allahum ing kaum yuhibbuna lan mikademen ya kaum ing Allah. Kalau ngucap kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum hadza utawiya kaum iku kaum ikilah iki uang wa asyara lan nuduhkeun ya kanjeng Nabi ila Abi Musa al-Asy'ari maring ka Abi Musa al-Asy'ari. Rahul Hakim isnariwayatkeun hu ing hadis sapake hakim sahih dalam sahih hakim. Azillatin pirang-pirang kang nyaah kang dedaati pinatur kang olas kabeh alal mukminina ing atase pirang-pirang kang mukmin kabeh azzatin tun pirang kang keras asyidda tegese pirang-pirang kang sangat alal kafirina ing atase wong kang kafir kabeh yujahiduna kang pada perang ya kaum kabeh fisabilillah ing dalam arah ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah wala yakhafuna lan ora wedi ya kaum kabeh laumata laim ing cacadane wong kang nyacat ing dalam sabilillah kama yakhaful munafiquna kaya oleh wedi sapa wong kang munafik kabeh laumal kufar ing cacade ing panyacade pirang-pirang kafir zalika utul mangkono al-madhkur kang dan tutur minal awsaf saking pirang-pirang sifat fadlullah iku kurnia Allah yutihi kang nekakeun ya Allah ing fadlullah ing fadl mayasya ing kang ngersakakeun ya Allah ing man wallahu lagu tay Allah wasiun iku kang jebar kathirul fadli tegese kang akeh kurniane alimun tur kang maha uninga biman hu ahlu kalawan barang kalawan wong kang uteman iku ahluhu ahline Allah atawa iku ahluhu ahli fadl ahluhu iku ahli fadl. Sabada Gusti Allah ngajelaskeun
sifatan-sifatan jelema anu beragama Yahudi Nasrani berikut nu munafik. Di dieu Gusti Allah rek ngajelaskeun masalah tingkah-tingkah mukminin anu asli jeung jelema-jelema nu mukmin anu murtad ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji deuk nyaritakeun jelema mukmin anu sejati kaimananana anu ku urang kudu dijadikeun contoh terus datang ka yaumul qiyamah. Nomor kadua deuk nyaritakeun jelema anu babali kaimanan anu tadina iman ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasulullah wari berbalik murtad jadi kafir deui. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Iyalah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul fisbi wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaqbi sarwajin al mu'minuna wal mu'minat. Bahasana sahe jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana may yartadda minkum an dinihi saha jelema anu murtad ti golongan aranjeun kabeh an dinihi jauh tina ninggalkeun agama Islam ku ari babalik ka agama kafir. Ta eta teh fasaufa yatillahu maka isuk besok bakal ngadatangkeun Allah ka kaum nu kaum eta teh gaganti daripada jelema nu murtad yuhibbuhum wa yuhibbuna cintaeun jasa Allah ka eta kaum ge cintaeun jasa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ieu jelema murtad teh pancan aya. Jadi berarti ieu ngajelaskeun jelema nu bakal. Ai nu bakal makan isuk minggu hareup bulan hareup meureun di zaman Kangjeng Nabi aya keneh atawa sabada Kangjeng Nabi tos teu aya. Berarti ieu teh termasuk kana berita gaib. Kangjeng Nabi nampa ayat ieu nyaritakeun urusan anu gaib. Bakal aya jelema nu murtad kaluar ti agama Allah jeung bakal aya jelema istimewa anu nanjurkeun agama Allah neruskeun sepak terjang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encan ieu teh berarti ieu teh termasuk berita gaib, berarti mukjizat. Kangjeng Nabi nyaritakeun barang-barang anu gaib teh boro-boro ieu deui paling sabulan 2 bulan satahun 2 tahun deui cacakan di jero kubur berita gaib dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Cacakan malaikat-malaikat anu aya di langit tu teka deuleu ku urang diberitakeun ku Kangjeng Nabi. Keun tabak kuari keneh isuk pageto mahsyarna mizanna siratal mustaqimna haudna neraka jeung sorgana geus dicaritakeun ku Kangjeng. Tah ieu teh urang nu mantak darariuk di dieu ieu teh percaya bahwa engke di jero kubur disiksa. Disiksa ieu teh aing teh mantak aing hayang ngaji abeh ulah disiksa. Tah ieu teh sanajan henteu dibukaan ge hatena pasti sia-sia dibeuleum kan kitu kajian ku bagi kitu mah geus. Teu kudu ditanyaan deui sieun mantak ngaji kunaon embung ka neraka. Pasti kos kitu teh. Tapi cenah urang Cikupa mah lain, kunaon sieun mantak ngaji kunaon janji jeung randa beda tah mah. Tama sempilan doang kok gede nama tetap sieun ka neraka. Pan sieun ka neraka, pan di nyaro ngaji nyieun neraka. Pan belum tak emang orang Cikupa mah paling-paling eta bos. Tuh kan. Nah, ieu teh urang teh kudu dicaritakeun. Hiji, mun ditanya hayang sugih henteu? Hayang, teu kudu ditanya. Pasti harayang sugih kabeh. Komo ieu mah potongan kredit kabeh. Hayang. Teu kudu ditanya. Nomor kedua, sehat.
teu kudu ditanya deui ka maca Kangjeng Nabi. Kajen teh kumaha ge jelema hayang sehat bae, ulah ditanyakeun deui geus pokona mah hayang sehat. Katilu hayang sorga pasti bae. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga. Mata kahujanan saya tik nyilip. Pan hayang sorga ai macul bapan di sawah kahujanan ge tilok nyilip. Tilok padahal hasilnya henteu. Hasil teh nyaho hasilnya henteu. Poe mun kuberit teh hasil padahal kamari sabaraha poe macul kahujanan. Tapi ieu ngaji mah jelas-jelas bakal dikawinkeun jeung bidadari nyilip. Nyilip kehujanan nyilip, Masya Allah. Tuh, jadi berarti muliaan keneh macul daripada ngaji pan belon eta. Masya Allah. Lantaran orang mepandangan anak pandangan duniawi baik, hayalan duniawi baik, ukhrawi mah kurang teu kabayang-bayang, nu mantak eleh bae tah. Nah, supaya orang teger, supaya orang mantep, maka ngaji abe aya masukan-masukan. Jaai urang hudang ti peuting teh urang mah eleh kutunduh Pak. Sebab duniawi pan urang mah teu hudang leng. Bentanya lang. Cenah cak kiai tenang ja puyeng. Geus kikian bae cenah kikian teh. Haji bae mikir nya tiris, nya tunduh, nya isukan pasti aing digawe pan ieu bahaya. Dula-dula deui anggel ngegepayan sini. Cak anggel teh sini. Wah atuh gegeran dirangkul ku urang teh. Menyatulah dengan bantal. Lantaran pandanganna duniawi. Tapi lamun geus pandangan ukhrawi, hudang ti penting, ko tunduh ke ku aing sia, tunduh awas ku aing sia. Dipeurehan gajen ku kumaha ku aing sia. Emang aing eleh ku sia tunduh ti kieu-kieu ku nya ngopi heula. Abe ulah tunduh aing teh, mantap ngopi ge awas ya ku aing. Tunduh keneh nyieun, boba. Diasupkeun hulu ka, hayu sia, tunduh teh. Wah, tunduh aja di. Senang, tangge, set, kacai, tiris, tunduh, tinggal tunduh. Sebab pandanganana aing mah lain naon, ieu hook malam ieu moal kapanggih deui jeung aing. Wisuk mah lain deui, nu malam ieu mun dikosongkeun berarti aing ieu kosong ibadah. Teu bisa aing mah tetep bae sorga aing daripada coglat maningan aing tunduh-tunduh ge salat sadajan 2 rakaat. Eta pandanganna ka ditu. Beda, pasti mah pandangan andol ka we. Kaduluna ge lain deui atuh Pak. Panaikan deui tahajud mah matana ge lain deui rada beureum. Ieu bacala laenghar matana. Aya nu belah ditu beureum nyeri mata. Masyaallah. Dina mata ge atuh bakal kadeuleut caian bae. Semu beureum oh berarti peutingna tas hudang ge kajen kukuman. Aya nu cenghar ge mah potongan. Potongan cala laenghar geus kanyawan bae di mata ge. Tuh, ya lain deui. Komo awe mah. Cindul oh berarti kasih carakan salah lagi. Insyaallah tuh gitunya. Nah, 2 informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi. Hiji bakal aya jelema nu murtad, nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masyaallah. Mata ya ayyuhalladzina amanu, cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, wahai jelema nu ariman, sakeureung deui bakal aya jelema nu murtad. Hiji, nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayyartadda minkum an dinihi, saha jelema nu murtad balik tina Islam ka agama kafir, ngajauhan agama Allah. Ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka kaum anu indahna luar biasa. Allah resepkeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepkeun ka Gusti Allah. Nah, jadi aya 2, hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae. Teu lila Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah, dipundhut ku Gusti Allah. Mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui,
mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi na haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh kamu kuari aya citra aya puri di dieu anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakieu kan maka atuh mah siapa nyarah apa ada teh murtad kumaha. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah na cek Sahibul Kasyaf bakar aya 11 golongan nu murtad 11 golongan nu murtad ngan di zaman Kangjeng ayat 3 di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtangan ke Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ieu urang hitung-hitung muludan ieu mah. Muludan ieu mah ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadeuleuk cauna gede tetep diukna. Mun cauna nu laletik teh cau mah cau hansip, paman hidup bae teh keluar. Keluar deui. Ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ka Kangjeng Nabi bahkan lain sekedar murtad ngaku Nabi deui. Jadi aya Nabi tandingan jangan mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi tetap Allah nyeun tandingan Nabi jadi jelema ngaku Nabi kadeleuleuh kurang bangkawarah emang bangkawarah nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari. Aya kiai anu teger teh pasti aya babadingan pasti bae aya kiai anu teger aya nu ngalembar jangan ngabandinganana engke ge masyarakat sendiri masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli ti Gusti Allah sama kos kitu da mah lamun asli negakeun agama hiji tilok nyieun proposal asal kiai nyieun proposal tandingan kiai tambah kedua tilok daek nyen yayasan komo dana Australia komo dana ti Yahudi dipatikan memuadaekeun nama kos kitu mah mun aya tandingan kiai bener tandingan tah mah geus kajen kumaha berdalih ka kaler ka kidul legeg ku sia dalil nu jelas lain nanjeurkeun agama Allah hayang meuli innova tah kiai sakitu bae titik bae geus pokona kudu aya tandingan anak bae kajen kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sadili ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Siti Syekh Marufil Kuhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mencemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung Pak Haji dari mana ziarah ke mana ke Makla. Makom siapa tuh? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi itu ulama Banten. Saya dekat rumahnya Sugan Kula mah, Sugan Kula. Nyana akur jeung urang. Madak dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya. Padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta. Aya deui. Geus kitu bae tah mah. Kenapa sih diziarahin? Oh dia ulama besar, karangannya banyak, dibejakeun gukula gitu. Emang udah jelas kitabnya bener, pan nang tangan kan? Pan jadi kiai ya juga lain akur gitu. Masya Allahnya duaan bae, ya digang ngomong nage. Ih, jekulah teh emang kenapa sih? Emang belum kenal dengan Syekh Nawawi? Gak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu. Syekh Nawawi itu apa ya manusia biasa, nggak jelas itu orangnya. Wah, gelut tau lah ya ini. Ih, mapan Mekah. Ditahan, kita gukula ditahan. Udah gini aja, saya kamu nanti di akhirat kita ketemu. Nggak sebaik ulah kacai baik. Nya nuleukeun baik. Pan di akhirat.
Tapi menang sababaraha poe jana datang deui ngajakan ngobrol deui. Ngajelaskeun Syekh Nawawi kukula dijelaskeun teu dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian-kewalian. Ya. Tetap nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana? Pajagalan jakeun. Oh, di situ mah banyak Persis ya. Mungkin Mas juga Persis ya. Mohon cenah. Wah, tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi. Tuh jeung batu cek urang teh. Batunya marah di dinya. Hampura ieu mah Mekah cak ulah teh. Masya Allah aya beta pengalaman di Mekah kos kitu. Loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah. Ulah aneh, kuari bage kuari nu datang ka kula. Ulah manusia biasa. Habib bae Habib aya anu nentang Habib nu nentang ka kula aya. Sakelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Al-Jani. Atuh deuk nyaho di mana aing ngajeng teu taon teu mah. Ngan saturunan-turunan anak doanya na aiteu ngaji mah tetep bae kula pengalaman Habib bae anu teu percayaeun kana kawalian. Ngan lalaunan ku kula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun. Mesti jamaah Habib ceuk kula teh anu jadi imam terus kabladina rada sadar. Teu cacakan eta bae geus teu paham. Komo atuh nu teu ngararaji. Mentak dibawa kurang haolan ngajelaskan tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabengket wali Allah abadi akhirat anu nganggo sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu akbar teh jak geus hijrah hate urang mah moal awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator Masya Allah. Nah kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawalah adalah Banu Mudlij roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob ngaran aslina Aswad Al-Ansi eta jelema buang kawalah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi kana teh ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh. Urang mana eta? Urang Yaman. Wastaula ala biladihi. Nyana jadi pemimpin Yaman saat eta. Wa akhraja umala Rasulillah. Pagawe-pagawe utusan Kanjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah. Teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu. Namadak pak kata Rasulullah Kanjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal Sadatil Yaman jeung penggede-penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij. Apabila ada kesempatan segera hancurkan, basmi, langsung nyieun kekuatan. Setelah nyian kekuatan diserang, begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Adaili. Setelah dibunuh dibakar imahna, dibelem imahna, dihancurkan. Nyana segera ke Madinah laporan ke Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin. Bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Dailimi. Hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah ieu nu geus terkenal luar biasa Musailamah Al-Kadzdzab tanabba'a. Musailamah Al-Kadzdzab ngaku nabi deui nyana bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzdzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina suratna kieu min Musailamah Al-Kadzdzab min Musailamah Rasulillah min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah Al-Kadzdzab ya lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel kunyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak kunyana mana jero hatena anu sujud di hareupeun. Lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang
usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ieu geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae kieu dinya ngising dinya kadieukeun diusap ditepcakeun deuk kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke Musailamah teh bogaan kamonesan ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut ditanya rukun wudu ke heula ditanya rukun salat ke heula ditanya ngeridit halal atuh lain kiai tah mah kuyai tah atuh boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge can aya nu percaya ngomong ngaku wali ieu mah ngaku nabi nu mantak dipercaya Musailamah al-Kadzab seorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir matak jelema rek kabeh percaya Musailamah Rasulillah kanu leutik dedeh kanu gede ngahormat mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana mun aya naon-naon diusapan ku manehanana jelema teh asa diangkat asa dijunjung nu mantak dedeh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah eta teh boga kaistimewaan sihirnya mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka di surat-suratna kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula amma ba'du sesungguhnya tanah ini adalah sebahagian untuk kekuasaan saya dan sebahagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad wassalam Musailamah Rasulillah coba eta surat murikak bulu orang ngadenge surat kos gitu tapi dijawab ke Kangjeng Nabi fajabahu Rasul surat fakataba ilaihi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah Kangjeng Nabi langsung tulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin surat Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap bahkan akina kakap ieu mah amma ba'du fa innal arda lillah sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa hanya milik Allah semata-mata yurithuha may yasha Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau oleh Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah wal akibatul lil muttaqin akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala wassalam min Muhammadin Rasulillah eta surat ciri surat menyurat pohara luar biasa orang malain kan surat orang malain berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki jurig tak majakos gitu mah datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti di keheningan malam yang sunyi ku dengar suara cecak yang aing balik di kangora ya wassalam Dedi Pasar Kemis make tanda panah slot dibaca itu orang menyuratkan ke kos gitu balik tuh batur surat teh lain lalagaan luar biasa baca ku kangen nah dua tajelema nu ngaku nabi dukun nomor katilu nu ngaku nabi adalah Banu Asad ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae nu mantak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi segera Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dan berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad hazama ba'dal qital kemudian langsung dibunuh Masya Allah cek sakawal mah lari setelah lari sampai ke Sam di Sam
benang kuki Holid sanggeus benangnya menta ampun sanggeus menta ampun kula mentah dihampura bejakeun ka Kangjeng Rasulullah kula mendesakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah nu mata kitu kunaon lantaran kula boga ilmu sihir detik ieu menit ieu saah ieu sihir kula deuk dipiceur tetep kula deuk iman ka Allah jeung ka Rasulullah salam kula ka Kangjeng Rasul bejakeun kitu amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa asup Islam deui kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh teu bae zaman urang tahun 2010 musodek masyaallah Gusti Allah di Bandung Yasmin isin ngadengeun Yasmin jadi nabi Yasmin teh Yasin teh turun ayat teh ka kula teh tadi nam deuk Yasmin eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model meureun nu mantap aya pengikutna pasti aya kamonesanana setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas batu dicekel jadi perak ketika manehna ditewak cep teu aya jauh aya di ditu endeu kumaha atuh tah eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayyar tadamingkum andiri ulah kaget Muhammad di zaman anjeunna tilu manusia ngaku nabi etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika dibaca ku orang Inggris dibaca ku orang Belanda dibaca ku orang Amerika Eropa Australia dan lain sebagainya Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana mata kula kaget di urang ge sarua bae aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui aya deui manusia organisasi aya deui organisasi tandinganana aya deui anu hebat aya deui nu hebat tandingan selalu kitu bae salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri coba aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuk kuat apa henteu sih kuat apa henteu berbagai macam tandinganana di level masing-masing di sekupna masing-masing mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi para wali bae aya nu nandingi para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid mata urusan zahir nu nandingan loba jasa komo zaman kuari zaman acak-acakan zaman teu jelas mana sih nu bener mana nu teu bener kabeh ngaku bener zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani di jero nurani moal bisa dibohongan cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru yang jelas adalah bir itu haram nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok budak goblok bir cenah cakna halal haram bego padahal nya osok padahal nya osok nu osok bagian nurani nama tetep bae nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, nggak ada masalah tuh yang begitu mah. Ya, lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang benar. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadangkeun kudu sok zina kiai bloon ana osok zina ge ngabloonkeun kos kuari we aya kiai anu ngahalalkeun kredit dibloonkeun padahal nyanana ge mobilna dua nang ngridit kabeh atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan nurani teu bisa dibohongan ketika aya jelema keheul ka kiai hate leutikna mah henteu nu sabenerna asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keheul ge setahun 2 tahun ka 3 tahunna anu hampura nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi aya tilu nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah
dua Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad, tilu Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil, tilu opat Banu Yarbu, lima Banu Tamim, genep kandah tujuh Banu Bakar bin Wa'il. Ieu adalah murtad pemurtad. Matak geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat. Kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman, mayartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agamana, yakni babalik kuari ka kufur deui, babalik ka Yahudi deui, babalik ka Nasrani deui. Ta eta teh fasaupayatillahu Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, ku golongan kaum anu resepeun Gusti Allah ka eta kaum wa yuhibbuna, jeung resepeun eta kaum ka Gusti Allah. Pohara pisan ieu. Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna, Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza, bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza, bari kitu Kangjeng Nabi. Kaum eta teh kaum hadza, kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari. Ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum-kaum nu dipimpin ku kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, teliti ku para sahabat, ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah, Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, keopat Sayyidina Ali. Tinu opat surtil deui, pres deui. Ternyata nu paling cintaeun ka Allah, Allah cintaeun teh dua, hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dua tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara dua teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hiji. Nomor kedua zillatin 'alal mu'minin, kaum eta teh sangat ramah, sangat dedeh terhadap orang-orang mukmin, kanu sahandapeun dedeh jeung nyaah, kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana, kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min tawadu DPDP dedeh jeung nyaah, bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana. Saha eta? Di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali. Ternyata dinu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui. Sayyidina Abu Bakar deui bae. Lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka imana aya naon? Aya naon? Nah. Aya deui anu minta bodak. Aya deui anu minta bantuan. Aya dia terus teu pernah diengkekeun deui, teu pernah diengkekeun. Aya jelema datang deui ka dieu minta dibere, isuk datang deui dibere deui, isuk datang. Sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah. Dibere bae, ayo bae terus Sayyidina Abu Bakar. Tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba. Urang mah padieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang. Lamun urang eueuh ka sieun mah moal.
kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunan ku urang sieun pakir jadi pakir ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah moal beak-beak sarua bae buktina Sidina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin keras terhadap orang-orang kafir teu meunang ngadenge selenting bawa di angin asal aya kafir gerak Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae kekerot geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam geus kieu bae aya aing keneh urang ge dual aya asal ngadenge pabrik asal aya nu koprok bae siet beres bae mah siet teh geus gigiling tah Sayyidina Abu Bakar mah gigiling suatu teh deuk nanjeurkeun agama Allah kekerot asyiddah kekerot aizzatin 'alal kafirin gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hibar acan eueuh bae pokona mah pae teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar eueuh bae sugan sieun saeutik bodenya na luhungnya na hebatna na eueuh kimbir saeutik ketika acan aizzatin 'alal kafirin Sayyidina Abu Bakar dua Sayyidina Ali ge kitu ngan begitu dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih emeh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali ge kitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sayyidina Abu Bakar Siddiq tilu opat yujahiduna fi sabilillah selalu mungan kitu ngaranna jihad fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang teh ya dua nu paling hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Ali dibandingkeun nu dua nu menang Sayyidina Abu Bakar deui yujahiduna fisabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sayyidina Abu Bakar mah harta dikorbankan jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankan jang harta urang kuali geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musola leutik ulah gede miliaran dua leutik jasa leutik eta menta keramik doang keramik deuk iraha berjuang kakarak bangunan doang ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang sing ada ulah ka mana kieu anak buah dikerahkeun ka awas ulah nunal aja bawalah ka pos ka ditu memeh ku aing teu meunang aya sasage nya wah tu pokoke modal lah ngucur danana tah ieu jang sindena ieu jang numawana ieu jang sia terusna tajang centeng besi kurang bebeja deui ka aing urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh aya masjid terbengkalai aya majelis masyaallah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel ngan seukur harta doang urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeakan encan pernah aya dongengna kieu maing dijual teh sawah nu itu jangan yang nasid aing mah tapi lamun kieu mah jual sawah itu kenapa aing kan lurah pan loba tah nu kitu mah Cikupa 2 aya teh belar aja hiji Cilongok mah teu kaliwat tuh bun berjuang kos gitu bah atuh loba jasa jadi dijual mobil kijang ieu tahun 2005 jang naon sih nganggeuskeun masjid lah jangan batur mengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan gitu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji aju anu hiji lah teu ngajual sawah mah teu bisa loba
tuh jangkos gitu walau iya berjuang kakaraku harta doang cantek tuh nyawa Masya Allah pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge kan sautak saeutik aya waktu-waktu senggang pakai kos gitu aya waktu saeutik sekelumit pakai kos gitu senggang nama pakai dunia baik senggang nama pakai dunia baik nah aya saeutik memikirkan ke arah eta kitu kele harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel ken komo awak kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bani urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun padahal mah ieu teh geus kajerit jasa rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak kajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun karena pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawatakan para penggede-penggede sabodo nyana ya orang yang ngaku sebenarnya mah negara orang teh kos kitu tapi kos kitu mah ngari doang berarti muncullah tiap-tiap perumahan muncullah tiap-tiap kampung mending nu geus layak nu can layak teh muncul berarti nyana kan nu tanda tangan nyana saha kieu nyana bae pokona mah henteu jelaskeun lagi nyana bae pokona mah ta eta teh tah tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat eta ngaridoan pan berarti teh loyong nah eta mah terus wae saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu sakumaha kamari tah kuari mah tah aing mah ai perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta sahid mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai tanda tangan naon anti pembangunan gereja kayak lagi kalau mah ya mesti ku camat dari aku panjana sok mer 3 juta sebulan kalau mau tanda tangan antu beureun eueuh eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan ti heula aing ye tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka sorga aing geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus engge di akhiratna ditimbang salat jore zakat jore puasa jore ngaji jore aya hiji anti agama Nasrani wah cek malaikat ieu lu bagus bae timbang lu bagus aja jore bagus anu bagus sorga coba begitu dibalangkeun itu jawara dibalangkeun ke mana itu ka sorga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara tah batek ge ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari, zaman perang otak, zaman perang politik, zaman perang ekonomi, zaman perang budaya, zaman perang informasi kuari. Perang informasi di internet, Yahudi kieu, Nasrani kieu, Islam kieu, per detik, per jam, per hari perang informasi. Perang terus, begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh. Geus puguh Indonesia eleh, Malaysia ge eleh, nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari. Dek dioyang-oyang, Sudan dioyangkeun, Yaman dioyangkeun, Misra dioyangkeun. Ka Mesir Misra teh abis dijero. Oyang kabeh teh. Sakedeung deui teh terakhirna adalah Iran, Irak geus dioyangkeun teh. Walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nyana rarang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuhna rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta dek Iran nerapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu bake etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak nu teu perang bolo dek gimana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi kita demokrasi teh kos kitu teh betul
mun Sayyidina Abu Bakar ujana geus pedang kikieuan cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nya geus sok kikieuan main gapleh tapi teman ya tuh deuk kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyakeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka Iraha urang nuturkeun dek datang ka Iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nya bae cak nya iya ya cak nya gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di hadapan Allah ya, numatak DPR mah tinggal ngerebek na doang. Adeuna cenah aing teh jadi DPR, aing mah jadi Pemda. Leuwih balem. Ai ka mana? Jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia. Ta ieu keur carita kagagahan Sayyidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah. Lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an, Yahudi, Nasrani, termasuk demokrasi, pasti diperangan punya nama. Urang teu berdaya ku ari. Ku hari teh teu berdaya lain lalagaan keur di kieu bae satelit ugal negara gesipasan ku Amerika negara mana nu masih kene kuat Islamna gempur tidak mau tahu satelitna ugal negara geus aya tek di satu negara per kabupaten geus aya nyana geus deulekeun bae kieu bae negara mana nu hebat mulai dihihileunan geus aya kabeh gambaranna di manehanana tek eta teh secara teori urang sieun tapi Islam mah aya waliullah wali aya nu leuwih sieun ka Allah Amerika leuleukeunnana hanya sabaraha jam hanya sabaraha poe hanya sabaraha bulan Allah mah maha qadim neuleukeunna ka urang leuwih nyaho leuwih pinter leuwih sagala-gala leuwih gagah ka Allah bae negara nu hancur cal aya waliullah hiji bisa menang mantap urang tungguan wali bae tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae kan kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu bareres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka Iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kabur paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim tesieun eta kaum cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad apakah sieun dicacad apakah sieun dicaci apakah sieun dimaki dicerca teu sieun setik-etik acat sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim ku pinuh keyakinan keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ke jelema-jelema anu nyacat sabodoh sadaek lah ngabudak sia terus bae aing iyalah wala yakhafuna laumata laim aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu matak cakang jeung Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakr pangnyaah pangdeudeuh pangulas asihna umat kaula
terhadap umat kaula adalah Abu Bakar Siddiq. Ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Zalika tahieu anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa, nomor kedua zillah terhadap mukminin, nomor katilu izzah terhadap kafirin, nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah, nomor kalimana adalah tesieun intifaul khaut tesieun kana dicaci dibaki terus bae berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala taruhanana harta nyawa masalah. Zalika tahiyu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah. Teu boga asa nang sorangan, boga tanaga teu boga asa nang sorangan, boga pinter lain asa nang sorangan, boga wawasan lain nang sorangan, boga gagah lain menang sorangan, timimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan. Kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasieuna ieu adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi may yasha anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu mantak gagahna Sayyidina Abu Bakar ketika orang datang ke Sayyidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot, lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul. Masya Allah anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudang dicaci dibaki dibunuh ku Sayyidina Abu Bakar, tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya. Ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan. Ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP. Ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar mending nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana makajeun puasa. Hese tanding si Abu Bakar. Nah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi may yasha, fadl Allah henteu di aku-aku. Ku si Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah, boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah, boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah, boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku aya urang lain. Itu berhasil kan? Ya ya lamun dia teh dihareup benar bisa si atuh bari kedudukannya di mana situ di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya aduh tuh lu nu aing tuh tuh bisa gua behog si atuh gua gelutiannya eta sanu lagi emang sawen iya eta gelut teh ditongtonan ke Menkoprok ya eta sanu menang iya KBG di bawah iya KBG tuh pejudi luhurna mah tuh aing kai gitu KBG lamun lu aing mah tuh ana acak-acakan judina tuh baleuna cekna mah judi bener meureun istol teh KBG kieu nepak dada urang mah KBG tuh ya bisa ngabangun nah ieu hasil ieu Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah. Mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wawuh jeung murid mah. Ketika murid ngomongkeun Pak Edi teh murid murid jauh emang sok di mana ngaji ada pentangkal amot los teh dinya datang ka paeh atuh sia kahujanan los. Urang mah lain sih ade itu murid aing udah diganggu eta wilayah aing kiai sih ngaku wilayah sakumaha bupati eta Kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh Kiai Golkar
Nah mun orientasi ka dunia mah pas gitu bae asanang aing bisa ngaji asanang aing boga wawasan bisa nang aing asanang aing ngabangun asanang aing tata nu kos kitu moal kebal ngagejret kajen ku kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada ketika aya pilgub ketika aya pilpres lantaran boga ngarasa mulya jual beli jeung kamuliaan nyana dibere sekian ratus juta mungkin siap lantaran kula boga asa loba muridna siap pula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kos mangkaning hampir 99,9,9 deh kudu nama begitu dek dijadikan tim susah atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lainnya ana meureun jurig teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeun sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulya dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos iya Sida Abu Bakar contoh ya sakitu nomor hiji kaduana setelah Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi mun aya nabi nu dipilih niscaya Abu Bakar diangkat jadi nabi pahalanya asa paneta mah eta ka Sida Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah ulah ya Rasulullah abah mah ulah dijadikeun imam henteu abah be ulah emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nya mah ayat 2 ayat 3 ayat haju ceuri kosong cikupa mah gitu ulah moal kuat pokona abah mah mun ditah jadi imam maca Quran teh ceuri bae abah mah unggal poe teh lamun di wadahan cai matana abah mah beuh atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat ke cerik saayat 2 ayat ke cerik abah mah pokona ulah jadikeun imam ke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sida Abu Bakar kabeh ginggir tapi ketika maca Quran masyaallah taya zalika fadlullah yu'tihi may yasha eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teh diaku ku Sina Abu Bakar fadlullah yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alimun tur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos ieu teh da maha Gusti mah maha uning Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia di bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh saya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngeunahkeun ka rakyatna ngamakmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawahna mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh pan boga supir tapi urang sok awas rem atuh pan nyana nyupiran urang jadi kenek manya bos jadi kenek nu ngeunaheun mah pan urang repes nyawa di tempat hebat supir urang wayah ngarem pas wayah gagas pas ieu mah di tol ngan 30 gaya berjasa pan urang kesel batur geus seate nya 30 bae balah turun 25 cak urang ngeureun bae kieu heula atuh sia eta karena supir teh nyaho giliran aya kitu polisi tidur teu direm gedung bajung ambo ieu supir kieu amat sih
masalahna ieu ge pamarentah teh kos kitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngegebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kodrat Allah ngan keur dikieukeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa dan pamimpin nu haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu adil teh kieu tapi ketika kalapangan ternyata teu baami urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailul fil ardi khalifah Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah cek Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur ku sia dilengserkeun ke aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua engke Gus Dur kedua artinya seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trak begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabi'in ambil alih deui ku Yahudi masa kemasan Islam masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam mah al Islamu ya'lu wala yulaleh ain asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkeun ku urang pikirkeun ku urang dek datang ka iraha negara urang ieu nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek ceuli gadengekeun jelema nu kos karit eta teh nu utar atur urang teh nauzubillah min zalika jennya namanya asal urang mah ulah dibeekos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.